Aduh, aing boga babaturan teh korep. Si Atep teh geus kawentar korepna teh. Kumaha carana supaya si Atep duitna beunang, kadaharana beunang ku aing. Kumahanya? Es lah, aing panggih akalan lah. Wah, takoyaki hebat euy. Tep. Hari eta nu saha euy? Pesenan ieu mah, cicing. Pesenan batur di Pemda ieu mah. Urang mah urang geus lapar euy. Kan bae ke bayar tenan duit mah pensiun mah mun pensiun pisan. Heuh lah. Udah pada garing manten eta. Lada pedas. Antong lada lating biasa we. Redang. Oh, sedang we. Rario aya. Ane mari wae rek dibeli kurang oge. Berapa tak? 1000. Hah? 1000. 1000. Oh, sok. Bisa mah itu benar naonan lah. Tanya. Iya tuh. Coba sana lah. Tunang mana? Woi, ngonah tuh. Sekolah di mana ngajar kieu? Di biasa kuliah ge 3 tahun di luar negeri. Lentep. Minjem bola duit teh. Baraha 100. Dah aing ngariwo ieu mah budak teh ya. Sieun da duit pangke ge urang ge boga sabuat nyokot hungkul kadinya. 100 keur meuli rokok atau meuli sok kararese. Oh, aya ge 85. 100 atuh jeung. Oh, 85 ya ge. Iya. Ieu ge panglaris karek keluar urang mah ge. Molek gila iya atuh. Karek keluar. Ulah dikurangan. Sabaraha? 85. Tunggu deui goceng deui. Oh, woi, itu sakit gitu-na. Kada bayar ah. 5 genep 7 8 9 5. 85 nya. Heeh. Berarti kurang goceng deui nya. Orang ngoceng deui. Heeh. Berarti ente boga utang ka urang goceng nya. Heeh. Heeh, bener nya. Di 85 nya. Heeh. Oh, berarti ente boga goceng deui utang urang. Kurang ditagihnya. Enak orang mangkat heula nya. Heeh. Itu kali itu. Oh, salah ulang-ulang. Oh, bener. Ulang. Ya. Kadanya. Heeh. Ayo. Nah. Si eta ongko da areunana 5.000. Ongko duit. Nah, ini boga utang 5.000 euy. Ih, ngerius. Hah. Mau balik deui wae si pajar mah.